penambihan. Teras tinara di luhurna aya oge di simpenan tadi gitunya panghulu jantan dibacana ri gitu. Digabungkan ku urang jantan kiwari. Nomor tilu saminya nomor tilu ge kantun di tadi teh dibanding-banding wangun anu sapertos kieu teh naon kumaha cara macana. Salak ieu tah aya sala gitunya kantun disalin aya ka tapi nganggo pamaih paten berarti kantun ek hungkul oh dibacana teh salak upami nu kitu teh nya. Teras nu kaopat saminya ca gitunya terus aya ra tapi di luhurna aya buleud alit namina panyecek eta teh suara ang jadi dibacana engke rang gitu teh ya jadi carang teras ka gitu ya jadi digabungkan jantan carangka. Anu nomor 5 saminya wa tah na ditambahan aya di luhur disimpan anu kitu namina dibacana kumaha gitu tinana jadi ni wani tak ieu a di dia vokal mandiri jantan wani a gitunya tinana dipaeh dipikeun vokal a tinana nah jantan kantun anu hungkul digabungkan ku urang jantan wanian kartosnya insyaallah lah calerdas gitunya percanten anu salajengna urang nyerat gitunya merhatoskeun tina Laten dialihkan karena aksara Sunda. Dina latihan anu parantos dipidamel ku masing-masing seueur pisan anu alhamdulillah parantos paham gitunya nyerat aksara Sunda sapertos kumaha anu leresna. Janten dina aksara Sunda gitunya nyeratna per suku kata gitunya atanapi saengang-saengang. Sapertos ieu contohna nomor 1 aya kecap balaka. Janten dipilari bentuk ba gitunya aya engke wangun ba dina konsonan atanapi dina aksara ngalagena. Kantun disalin ku urang. Teras la gitu. Aya oge wangunna sapertos kumaha. Kalabat ka gitu. Janten henteu ka teras diserat oge a gitu. Urang aya konsonan ngalagena teh tadi atanapi aksara ngalagena aya oge vokal mandiri atanapi aksara suara janten benten engke kumaha kecap atanapi kalimah anu urang disalin kana aksara Sundana. Teras kanggo angka teh nya angka pan di cirian ku garis nangtungnya gurah garis nangtung kalangkang saminya berarti kantun milarian wangun ka teras la disalin tah kanggo posisina bade di tengah atanapi bade di tungtung kecapnya sami nganggo panyecek jantan disimpan buleud alit di luhureun si konsonan atanapi engke upami mendakan vokal mandiri nya sami aturana sapertos kitu. Contoh katilu misalnya kecap bungah pisan taminya eta mah nomor tadi 1 2 3 4 sareng 5 disalin kana aksara Sunda sapertos kitu cara nyeratna. Tah nalika nyerat kecap bungah pisan berarti kantun dipilari ba disalin teras parobah suara u aya istilahna panyuku disimpenna di mana tah urang kedah langkung berhatoskeun posisi disimpenna di mana u mah disimpenna di handap kade tadi pagentos sareng
monggo panyiku dihandap dina danget ayeuna perkawis aksara Sunda. Atur nuhun kana perhatosan ti sadayana. Ibu percantenlah sadayana gaduh potensi dina widangna masing-masing. Tetep semangat dina diajarna, dilancarkeun oge dina sagala rupina nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.